Sampurasun. Dulur-dulur anu di lemur, baraya anu di kota, wargi-wargi anu di bumi, cunduk karena waktu, ninggang karena mangsa. Ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara DHS Dongeng Heureuy Sunda. Diasuh ku sim kuring Mama Arif Hidayat, kalayan ngabantun carios. Judul carita Gedebut Sumangga Wilujeng ngadangukeun. Si Janoon ngarasa puas sanggeus nyarita tararencu 7 paturunan ka anu boga toko, kalawan anu boga toko henteu ngalawan kalaka ngabrenyeh seuri. Sabab disangkana ku si Janoon mah tararengkiu teh hartina garelo karedan garelo padahal mah terima kasih alias hatur nuhun hartina sanggeus bebeja ka tukang beca tidinya mah terus si Janoon naik deui kana beca bari angkaribung mawa balanjaan arek nganjang ka Gang Apani, kadulurna di Gang Apani, Jalan Bancai ngaliwatan Jamatan Cikapundung. Bereto masuk banjir di Cikapundung aja. Di Panber teh sok banjir. Di perjalanan si Janoon ngobrol jeung tukang beca. Mang, kumaha ngabeca teh unggal poe sok menang wae duit teu tara. Si Janoon nanya ke tukang beca. Alhamdulillah juragan ngadinten oge ari artos mah sok kengeng. Jawab tukang beca bari haheho ngabose beca. Terus si Janoon nanya deui ka tukang beca. Ari duitna pikeun naon? Cek si Janoon, oh artos nama kanggo meser beas juragan, kanggo tuang anak jeung pamajikan. Jawab tukang beca bari ngahehe. Bari haheho biasa. Alah ngabose. Si Janoon nanya deui, kumaha mang menang duit masuk gede tara? Nya ari kenging artos nama kadang kagem
kadang alit. Tapi alhamdulillah cekap kanggo tuang mah. Jawab tukang beca bari terus ngabose. Tina obrolan ieu jelas saya setuna soal rezeki mah ulah mang ulah hariwang. Sok sanajan ngan saukur tukang beca kabeh dirijian ku Gusti Allah. Komo deui jelema boga akal jeung pikiran, apalah tapakarun nah anjeun boga pikiran, apalah takilun nah anjeun boga akal. Gunakeun akal pikiran pikeun ngajemput rezeki. Pikeun ngajemput rezeki lain neangan rezeki. Dari dirijian ngajemput tunggu. Sabab tinggal iya rezekina aya nu leutik aya nu gede teh tadi. Kadang-kadang gede, kadang-kadang leutik. Tah, tapi nu penting berkah. Ari berkah teh nyaeta saeutik mahi loba nyesa. Tapi lamun dicabut berkahna saeutik teu mahi loba teu nyesa. Tapi lamun berkah saeutik mahi loba nyesa. Mata kolot baheula mah lamun ngadoakeun ka anakna tara panjang-panjang sing berkah. Sing berkah. Berkah mah saeutik mahi loba nyesa. Jadi soal rezeki mah ayeuna ieu kabeh di alam dunia direzekian ku Allah. Coba ini pedengkeun, perhatikeun cak-cak, coba cak-cak. Kadaharanana teh nyaeta reungit jeung rametuk bisa hiber. Sedengkeun cak-cakna teh bisa hiber. Napo we dina tembok. Coba. Ieu bisa hiber, coba kebayang ke lamun sangu bari sahiber. Sangu. Ieu cak-cak kitu. Napo we nama, tapi ieu kadaharanna ieu bisa hiber. Tapi ku sabab rezekian ku Allah dikeresakeun aya we cak-cak naon rametuk jeung leungit nyamperkeun kana sungut cak-cak nyamperkeun we teu puguh we cak-cak dicapluk kurak ieu teh rametuk jeung leungit dicapluk teh ku eta cak-cak. Jadi kumaha ya resina mah coba perhatikeun. Cipta lamun bisa sangu bisa hiber, asin misalnya daging kaliber, orang penghapoe kudu nungguan we aya datang capluk. Coba perhatikeun deui reungit ieu nyamuk anu kadaharna teh nyaeta getih jelema, getih urang. Sedengkeun lamun eta jelema lamun urang ya disedot getihna ku reungit tangtu eta reungit teh dikebon sa takar kebek nepikeun kade kesek-kesek temen peunang. Tapi ku sabab eta reungit teh direzekian aya we jelema teh bongohna keur bongoh cetot eta reungit teh eta jelema teh dicocok ku reungit. Palabah bongoh cetot dicocok ku reungit. Jadi palabah dieu sekali deui palabah dieu masalah rezeki mah ulah mangmang ulah hariwang. Sakabeh makhluk anu kumerenang di alam dunia ieu geus dirijian ku Allah. Uteuk tongok
walang taga gogodongan cik paribasana sadayana tos dirijian ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu gede, anu leutik, anu beunghar, anu miskin. Di dieu mah karunia Allah teh perbedaan teh karena Allah teh sebelum sarua we. Sama jelema teh bunghar kabeh. Kita ka mana? Sebagai caricing geus. Di teu kudu teu karasa. Jadi di dunia mah ulah mangmang ulah hariwang sawargi mah geus diatur ku Allah Subhanahu wa taala. Urang mah sebagai jelema tinggal ngajemput. Kenyangan mah ya saya tinggal ngajemput. Tika rasa ari bari ngobrol mah si Janoon teh naik becana geus nepi ka Jamatan Cikapundung. Arek kadulurna di ngapani. Kadulurna di ngapani. Adina we teh. Ngaranna mah Paroj. Tas si Janoon teh terus turun tina beca. Bari angka ribung atuh belanjaan. Angka ribungku belanjaan keur oleh-oleh. Malum lamun ngajang bari ngagilincing teh mawana naon era sanggeus turun tina beca terus weh lempang mapai Jamatan Cikapundung bari angkari bungku bawaan katanya ciri khas katanya ciri khas dongeng bageula katanya si Janoon limpang lalaunan di leluhur Jamatan katanya dimakan Cikapundung palebah turun tina Jamatan Cikapundung anak kudawat kudawat bahasa Sunda kudawat naon ti kudawat sukuna ti kudawat karena tungtung Jamatan Cikapundung gedebut teh si Janoon labuh gedebut si Janoon dah labuh ti gedebut. Wah. Kabeneran. Harita teh aya ibu-ibu ngaliwat. Terus nanya ka si Janoon. Kunaon Kang? Mending ngagedebut gitu. Ditanya gitu si Janoon pias bakat ku era bayangkeun atuh era labu geus kolot labu bari angkari bung teh ku babawaan langsung ngerasa gengsi ngerasa era lamun nyebutkeun labu anu matak teh nyebutkeun labu si Janoon teh nyebutkeun teh kieu. Iya bu, baju ragrag. Alcuk ibu-ibu teh. Nah baju ragrag mending ngagedebut gitu. Seki ibu heraneun. Atuh gancang si Janoon ngajawab kieu. Bu, pan di jero bajuna aya aing. Lamun di jero aing mah disadang ngagedebut. Cek si Janoon bari nulak cangkeng. Atuh ida ibu-ibu ngomong jero hatena. Dasar nu edan, gelos ya mah. Watos naseh. Urang cekapkeun dugi ka dirilah. Insyaallah engke urang lajengkeun deui.
dina judul anu beda. Ulah hilap, subscribe, like, komen, share. Mio.